Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu yani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dini wa dunya wal unsitunya wa unshidu li ghairihi tamannaita antum si faqihan munadiran bi ghairi ina'i wal jununu kununu walaysa tisabul maliduna masyaqqatin tahamaluha fal ilmu kaifa yakun. Benar eta? Wa ungsitu jeung dibacakeun syiiran tu kakaula di ghairihi salian ti kagungan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Oh, jauh teh nya atunya lain bet. Mana sih? Oh. Kila minal kaslandanya mustik Sayyidina Ali ala langtana lal ilma illa bisitatin tasnya entas eta terus wa amah tiaru sariki payang bagi ayah tarol mujida wal waro'a wa sahibat tabil mustaqim wal mutafahim tos katanya entos anil mar'i etana dong etamnya Gala. Oh iya. Oh itu. Faqad unsintu dalika jeung nyata geus dipangmacakeun siran kaula dalika kana eta ngagungkeun muallim. Ra'aitu ahangqal haqihaqal muallimi wa aujabahu hifdan ala kulli muslimi. Benernya laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan lita'limi harafin wahidin al-qudirahami. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi ra'aitu fil madi anu ada tangan tak domil mutarik marfu manane ingsun kaula geus ningali andi dieu mah manana bimana tayaqona ya ngayakinkeun kaula ahaqqal haqqi kana panghakna hakna teh haqqal muallimi kana hakna muallim panghakna hak ini mang anu hak teh nyaeta kana hakna muallim muallim teh nyaeta anu ngajar ilmu lamun muta'alim anu belajar wa aujaba jeung kana pangmistina hak muallim
apane hibdon ngaraksana ala kulli muslimi kasaban-saban muslim pangwajibna pangkuduna hakna mualim naonana hibdon ala kulli muslimin ngajagana ngaraksana ka satiap jalma muslim sabab emang jasana anu ngajarkeun ka urang ya urang bisa ngarasakeun nikmatna iman jeung Islam nya lamun tanpa guru-guru urang ya dibelah dituna moal mungkin ya tapi ka urang ka dieu takbasana wa ujabahu hibdan ala kulli muslim paling henteu nya geus arang langka mah urang geus di luar pondok 3 bulan mah kudu bae jarahnya ulah lebeng deui ulah nepikeun ka pleng teh geus eueuh teh eueuh we gitu ngaleungit itu paling teu nya teu bisa maksakeun sabulan sakali mah paling kedblok bae atuh nya 3 bulan sakali komo aya keneh mah nya sabulan sakali teu panggihna wa ujabah hibdan ngajaga maksudna urangnya ngajaga ngariksa ya, ka muallim lidin ya anu ngawurupkeun kana agama ka urang laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan laqad haqqa yakti atau pasti misti hak naon opo ayuda yen dipaparin hidayah ilaihi sapa ilaihi yasni mualim naon karomatan apane kamuliaanana kepastian realna bahwa yen dipaparin hidayah eta mualim teh naon kamuliaanana mantap daek ngawurukeun kana agama teh berarti merenya tentos bentukna dipasihan karomatan kamuliaan indallah munggu Gusti Allah ditaklimin pikeun ngajarkeun atau didapatkeun nya ditaklimi harfin pikeun ngajarkeun kana sahuruf harfin wahidin kana hiji huruf naon alfu dirhamin 1000 dirham oh iya mah lain hidayah maksudnya yuhda di dieu mah maparin hadiah laqad haqqa ayyuhda kata alfu dirhamin ka dituna nya laqad haqqa ayyuhda ilaihi karomatan maka yakin pastina naon yen teh mah dibere hadiah eta si mualim karomatan kamuliaanna ge moal leungit nya ditarimi harfin wahidin upama teh mah tina ngajarkeun sahurufna teh naon alfu dirhamin 1000 dirham jaga mah di kuliah dibayar tapi keukeuh moal ngaleungitkeun kana kamuliaanana kana karom moal bisa dinon kana ditukeurkeun nya karomah eta nu ti Gusti Allah kamuliaan ti Gusti Allah ku duit alfu dirhamin 1000 dirham jadi anggar we muliana mah teu kahapus itu mantak tong bahasakeun muruhannya dibahasakeun muruhan tapi kurang hadiahnya ngamuliakeun sabab lamun ngalap bayar moal kabayar nya ku kamuliaanana moal bisa ngabayar urang kana karomatan indallah kana kamuliaan mantena gitu paling teu lamun geus aya mah urang teh nya dijarahan paling keblok lah nya 3 bulan sekali ya keblok pisan meureun satahun sakali entos daya itu tapi mun aya nyawehna we silaturahmi mah nya ulah nepikeun ka pleng kitu nya entar ngaleungitkeun berkah ilmu fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fid dini bahwa abuka fid dini fa inna man 'allamaka kana sanyana eta allama anu geus ngajarkeun atau anu geus pernah ieu mah diganya geus pernah ngajarkeun ieu si man
ieu si non muallim da tadi hak ka anjeun harfan wahidan kana hiji huruf ya mimma tina sawarehna ilmu tahtaju anu mikabutuh anjeun ka muhatab ya ya fil mudhari'na tuduh kana fa'il muhatab anu mikabutuh anjeun ilaihi kana eta ilmu fiddini dina agama. Nah, jadi maksudna di dieu ngawurkeun dimaksudkeun nyaeta muallim mahsusun biddin nya ngawuruk kana agama tahtaju ilaihi fiddin nya nu butuh urang teh nya lamun tadi papagan urang patu wudu nya lamun urang tadi papagan teh rukun Islam wal apa lamun teu melalui lisana guru-guru urang anu mulia nah gitu bahwa abu kapiddini nah eta teh jalma abuka jadi hobat lapad huwa ramana anjeun fiddini dina agama nya abudin ya abuka fiddin bapana anjeun dina agama atawa abuka firruh bapana anjeun dina ruh anjeun lamun kolot urang sanasab mah nya eta abuka fil jasad bapa urang dina nasab. Nah lamun agama mah abuka fiddin nya kolot urang dina agama eta nya mentak urang kudu sering nya tawasul hadiah maksudna naon takdim urang hormat nya ka guru-guru urang anu tos teu araya sabab jasana mah karasa nya urang bisa ngarasakeun pelajaran agama Islam melalui guru-guru urang nya moal sugan sapinahnya ngaclok di urna ngaclok langsung nepi baik gitu gini nya moal pasti aya melalui anu disebut tasalsul ala tanapi disebut anu silsilahna gitu lamun tanpa silsilah moal mungkin nepi ka urang itu wa kana ustaduna asy-syaikhu al-imam Sadiduddin Asy-Syirazi wa kana sareng parantos kabuktosan sapa ustaduna guru urang sadaya saha asy-syaikhu al-imam Sadiduddin tegasna Syekh al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi Sadidun Syirazi yaqulu eta ngadawu ya ustaduna nyarios ya ustaduna cek Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi qala parantos ngadawu sapa masyayikhuna pirang-pirang guru urang sadaya. Jadi riwayat dia anu dicarioskeun ku Imam Sadiduddin Asy-Syirazi tah mantena oge itu masayih beliau. Nah, jadi diwariskeun deui ka urang nya anu ngajikeun ieu kitab. Nah, gitu. Kumaha cenah cek Syekh Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi ya menurut para masayih mantena bisawana man arada ayakuna benuhu aliman payan bagi ayuro iyal ghuraba minal fuqaha'i wa yukrimahum wa yu'addimahum wa yu'diyahum syai'a fa in lam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman eto ya naon atuh man aroda man ari sawe jalma eta aroda anu karep memikahayang isiman non ayakuna kana yen kabuktianana sapa ibnu anakna yasiman eta aliman jadi jalma alim jadi jalma nu berilmu gitu mun teh mah aya sabai jalma nya nu hayang kabuktianana anakna hayang jadi alim hayang jadi ulama nah gitu
payam bagi ayura'iyal ghuraba'a minal fuqahai payam bagi tah misti kudu pisan naon ayura'ia yen ngaraksa ieu siman al ghuraba'a jalma-jalma nu ngumbara al ghuraba ghuraba jalma-jalma nu ngumbara ngalalana nya mun di urang mah santri nya santri guroba disebut guroba teh jalma nu ngumbara nu ngalalana jauh ti imahna jauh ti kolotna jauh ti indungna jauh ti bapana jauh ti duluna jauh ti tetanggana guroba berarti tah urang kudu sering ngaraksa nya nya minal fuqaha ti jajaran ahli fikih guroba minal fuqaha nya gitu santri anu keur ngaji nya anu keur nyiar ilmu nya keur masantren tah urang mentah teh mah hayang kabuktian budak urang jadi alim kudu sering urang ngamuliakeun atawa ngajaga ka jalma nu ngumbara nya di golongan fuqaha alias santri lah mun kiwari mah nya santri urang ngaraksa ka santri urang hormat menyayangi lah nya kasahanapeun wa yukrima jeung yen kudu muliakeun ye siman hum statusna santri kurang muliakeun bae nya sabab maranehanana teh keur nya tugas ti Allah Subhanahu wa taala kerja nyata nya mencari sakola keur kakain sarua santri keur kakain kerja nyata maksudnya kerja nyata nya titah urang ngumbara nyaur ilmu titah urang ngumbara nya belajar kana agama tur ibadah nya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala muliakeun da ku lamun tah teh hasilna cenanya ibnuhu aliman putrana bakal jadi seorang alim itu wa yu'addima jeung yen ngagungkeun ye simanum ka quraba minal fuqaha diagungkeun nya kunaon bentuk bae carana nya amun teh urang aya rezeki saeutik nya sisihkeun lain kana sedekah tapi urang mere hadiahnya ngamuliakeun nya ka santri nu keur belajar ilmu ta eta teh emang dampakna halusnya jeung turunan urang sabab disaksian ku Gusti Allah wa yu'tiyahum say'a jeung yen kudu maparin mere maksudna nya ka eta quraba minal fuqaha syai'an kana sesuatu atau kana hiji perkara mun tah teh mah urang aya milik tadinya aya rezeki anu leuwih kitu nya kudu urang teh pastilahnya lamun di santri di mah kitu sabab bakal ngarasakeun kumaha rasana nyantri mun ningali ka di jalan teh leumpang teh leumpang teh berarti meureun teu boga duit leumpang aya we nu mawa atoh pan nya kumaha nu mere mah rek ngenta era apanya aya nu mere kitu alhamdulillah kan nya pikeun ka dianterkeun ka imah nya dibere duit ongko batur mamaya teh kan bunga kana teh nantinya pasti bakal ngarasakeun kitu santri nya kabeh sabab dah ari teu boga bekal beureun ka sadi pas bakal mulang ari mulang boga duit nya geus leumpang nu disebut teh konek bocah nekat nekat leumpang teu boga duit papanggih ta urang jeung nu kalaritu nya ing santri nya lamun urang teu sibuk nya anteurkeun lamun tah teh urang boga milik jeung rezeki nya pasti urang kan ngarasakeun pernah ngalaman pas kitu fa in lam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman tah lamun tah teh mah kabuktian sapa ibnuhu anakna eta si eman eta aliman jadi jalma alim yakunu henteu maksudnya lam yakun henteu bukti ibnuhu aliman anakna teh jadi alim yakunu hafiduhu aliman
tah bakal kabuktian sopo hafiduhu incuna eta si man eta si jalma eta aliman jadi jalma alim. Gitu. Jadi lamun teu budakna mungkin incuna nya Gusti Allah bakal munculkeun tina jalma alim. Namun orang mengidolakan sesuatu pastilah bakal jadi sesuatu. Tah begitu pula orang oge katanya mengagumi lah nya ka sosokna santri pasti lamun teu anak nya incu atau turunan orang bakal aya anu jadi santri atau bakal jadi aliman nya jalma alim. Wa min tauqiril muallim wallahu alam sakitu welanya adik yang Karim, mundur.